baheula teh di Baghdad aya hiji lalaki boga pamajikan kemudian boga anak tilu eta lalaki teh usaha mah usaha tapi ku Gusti Allah dikersakeun teu maju-maju manehanana kulimah kuli tetapi gajihna teh ieu teu nyukupan kana kahirupan keluargana usaha naon bae ternyata orenganan teu nyukupan nyana ngobrol jeung pamajikanana aduh ieu urang dibere susah amat Gusti cek pamajikanana heueuh nya deuleu batur mah geus hararebat kok urang susah amat tidinya terus kunyana dilakonan susah kadang isuk-isuk bisa dahar sore-sore mah henteu kadang-kadang sore bisa dahar jang isukan mah henteu susah anu luar biasa dilakonan hirup susah ku keluarga tersebut mang bulan-bulan bahkan aya tauna lain teu usaha tetapi Allah ngersakeun susah lain teu kuli tapi Allah ngersakeun susah hese lamun geus dikersakeun ku Gusti Allah susah nyana tengah penting ngadoa ka Gusti Allah ya Allah ya Rabb abdi geus ngalaksanakeun hirup sabaraha taun susah luar biasa tatangga sekitarna maka deuleuna jala lembar kemudian babaturan abdi jala lembar abdi anak geus tilu pamajikan ieu ngarasa susah sulit nyangakeun sadaya-daya Gusti ulah dibere susah-susah teh Gusti dikabul dalam rangka ngadoa sapeting dua peting tilu peting patu datang ke 7 peting nyana ngadoa Allah mere inten mutiara plak dua leungeun ka tuhu hiji leungeun ka encah hiji waduh cak daya pohara ya aduh datang ka ieu seserian naon ka seserian ieu boga naon emang tak mutiara hiji nanti mana kan ngadoa ka Gusti Allah diijabah ku Gusti Allah pamajikanana langsung seserian berarti urang kuari mah ti mimiti isukan meureun urang lain jelema susah deui ka geus pokona mah jual isukan naon kahayang imah kendaraan dan lain sebagainya geus urang mah kuari geus nanti Allah ieu nuhun atuh langsung isukna dibawa ku pamajikanana ke pasar eueuh nu daekeun nebak ku mahal-mahalna ieu mah inten mutiara teh buatan mana ditimbang teh sakitu poharana hese atuh ieu mah meulina tukang emas nu ieu geus teu kabeulieun tukang mutiara ieu teu kabeulieun tukang mutiara ieu teu kabeulieun ayalah tukang mutiara nu hiji lamun dek dijual mah ulah hijian semplekeun bae cek cenah sebab mahal jasa ieu mah moal kaduitan bebeja deui nya ka salakina kakak seperti eta cenah tah mutiara geus kumaha isuk bae ya ieu sore kunaon ai peuting manehanana ngimpi kiamat barang ngimpi kiamat langsung ka sorga barang lalakon ka sorga aya 2 bangunan imah kan lamun urang nyaritakeun eta imah bagus tuh bagus biasa bae tapi lamun itu imah bagus tuh wah tambah bagus rada bagusan berarti tapi lamun imah nu itu tambah budak bagus jasa berarti kesebat kan kos ka awewe be weh itu awewe geulis tuh geulis biasa bae tapi lamun itu tuh itu bapak tuh mantap tuh geulis jasa tah mah nah eta geulis jasa berarti lamun itu tuh eta mah tah geus pohara geus berarti geus pohara tah mah geus aja pengen di barang neuleuh ge kadinya langsung ngaguling be geplak langsung kasurupan berarti kan gelis jasa iya makan di sorga ya Allah ya Rabb begitu datang ke sorga dulu 2 bangunan sakitu hebatna nanya ka malaikat ayata naon woi istana menang teh kula kadenya menang sok di dulu ai istana jang sae sebenarnya cak malaikat jang anjeun jeung keluarga anjeun jang saha jang anjeun geus disadiakeun ku Gusti Allah ya Allah coba-coba gue ke hareup ka jero pas datang ka jero kentengna eueuh 2
malaikat ieu bangunan nu sakieu hebat kok bocor masa sih di surga anu bocor kieu cek malaikat teh bongan ente ngadoa ka Gusti Allah dicokot 2 kenteng dibuktikan mutiara lamun teh mah maneh tahan dina kasusahan teu ngadoa atuh moal bocor ta ieu teh dicokot tina kenteng dibuktikan mutiara terserah ente tah mah lamun deuk ditambal dibalikeun teh mutiara lamun teh mah ku ente dijual teh mutiara pake sesenangan di dunia atuh ente ka surga bocor hudangnya nah cak jalan teh aing boga istana namanya di surga bocor je emang di talaga mah heuh bae bala bocor anya di surga kujana di duluan batakna tina inten yakut masyaallah jendela-jendelana jeung lawangna tina emas nu lain emas model di dunia ya Allah ya Rabbi terus sekitar kunyana di deulehan ieu mah pohara amat bangunan je eueuh di dunia mal aya teh mah bangunan surga nyada bebeja ka pamajikanna neng kakak tadi ngimpi naon kak ngimpi kiamat aju ka sorga di sorga geus disadiakeun imah urang aduh hese nyaritakeunana ngan bocor neng masa bocor di sorga mah eta kentegna eueuh 2 ku kakak ditanyakeun ka malaikat kok eta bisa bocor gitu gara-gara kakak ngadoa ka Gusti dicokotlah 2 kenteng dibuktikan mutiara tah nuku neng dijual teh eta teh kenteng sorga nu dibodip ku Gusti Allah jadi mutiara terserah ka neng tah lamun teh mah atuh deuk dijual bae pake sesenangan kurang nyeun imah kendaraan jeung dahar segala rupa meureun ke urang di sorga boga istana bocor lamun teh mah atuh deuk dibalikeun deui berarti urang tahan moal kebal di dunia ieu jan nu sugih pae nu susah mah komo atuh dari kumaha tah neng cek nya teh kena ai kos kitu carana malah mending balikeun deui bae ka ditu ka kajian urang jeung moal kebal hirup di alam dunia urang kuari umur teh meureunan geus aya 35 lamun datang ka 70 30 lah tahan kula malah kajian asal di sorga bae masyaallah eta lamun urang boga pamajikan diajak musyawarah kasusahan hajeun mah iya kering sorga dunia tah mah eta pan lain kitu pamajikan urang Cikupa mah heh Cikupa mah lain kitu ka tadi bangunna teu usaha-usaha ngojek ka gojek ieu pan kakak mah teu bisa ngojek jabagan ngaji emangna seubeuh kumakan ngaji wah ieu pamajikan Cikupa blon ieu barang di deuleu KTP na urang talaga aja beres lah ieu mah awewe kudu lain di Baghdad akhirna kumaha cek pamajikan anaka tahan kasusah kula mah asal di sorga engke bikin deui ka kakana doa deui ka Gusti Allah doa deui ya Allah ya Rabb abdi bere umpian ku Gusti daripada engke abdi ka sorga haju kurang sempurna bangunan nyanggakeun sadaya-daya cokot deui Gusti harita kene dicokot teh bebeja ka pamajikan geus urang mah mending hirup susah di alam dunia tapi tentrem ibadah ka Gusti Allah janu sugih paeh nu gagah paeh raja paeh RT paeh komo urang geus urang nyanggakeun urang ari ibadah bae lah ka Gusti Allah nemah jasa tah pamajikan resep tah urang boga pamajikan kos kitu tah nanya ka salakina Kak bangun capeun amat di mana Kak usaha lah ka janu aya gemal kadahar geus usaha ulah terlalu hantem-hanteman teuing asal aya jang dahar bae ka urang ada ibadah ka Gusti Allah tiis perasaan hate perasaan tiis hina-hina kana hate salakina ge ji bener oge aing teu salah milih ya ka sia eta kata si mana usaha bangun kesangan gitu aju untung wallahu alam untung teu nama itu bener ka usahana ai can untung lah balik atuh ye ai ka dieu kudu mawa duit tinggal salakina bae hak isi pamajikan jelema teh jurig sih talaga tapi lain talaga dieu telaga seberang ka ditu nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nusugi nu gagah pejabat abri TNI kiai ustad santri masyarakat lalaki awewe artis masyarakat biasa
ujung-ujung nama maut perhitungkan ku urang diri urang ketika maut geus puguh kiai mah maut loba amal na maca Quran sholawat zikir geus puguh ustad mah paeh teh maca Quran sholawat zikir sholat geus puguh santri mah maut teh ketika abuya anakna maut di bejaan sareuri pan ka bebuya putra maut udah tabrakan masalah kok tenangan amat jih atuh anak aing mah paeh geus talar Quran ai sia cak nu ceurik teh heueuh oge nya atuh jih atuh santri mah keur ngaji salat ustad kitu keneh polisi tah jeung abri nu kudu mikir ge jeh mun paeh aing kumaha ieu nah geus kaloda polisi pedagang nu ngabohong bae tolol ye tak pikir tah kiai ge anu teu bener mah ngiaina bolak-balik ke pendopo bae iki sarua siksaeun Allah jih pikir kurang ketika orang maut kiai geus puguh maca Quran sholawat santri ustazah gitu kene anu ngaladen ka salaki geus boga bekal dagang anu jujur jelas geus boga bekal anu ieu kabeulem syahid geus teu kudu dipermasalahkeun deui beak dosana ku kabeulem bae sing yakin dan sing percaya perang terpel selesai dosa geus teu dideuleu ku Gusti Allah lantaran naon luhur ngaluhurkeun agama Allah selesai geus kiai anu beneran kiaina isuk ngaji sore enggeus sanajan bede dosana teu dideuleu ku Gusti Allah deuleu perjuanganan ai sieun pae perjuanganan naon dagang karung ngabohong bae meuli anu asli dioplos nah yuk geura da kumaha deui salat inget ka karung bae ayo da kumaha aja bae naon bawaeun ka kuburan ye lamun kukula jeung ku urang teh didoakeun mah wallahu alam bisawab ngan tetep bae urang doakeun mudah-mudahan nyana panjang umur atuh didoakeun kitu ge we pendek bae nah mah keur carita teu saha renungkeun ku urang ulah wakanana mun aing isuk paeh sakitu bae mun aing isuk paeh nu gabaturan aing saha anak di luhur pamajikan di luhur anak di luhur salaki di luhur amal urang sebuah renungan urang dibere sugih syukuri kasugihan urang dibere susah nemah ku kasusahan kabeh menang pamere Allah mun tadi dongeng jelema susah kajeun tahan susah pal kebel bakal ka akhirat sebab karena naon Kangjeng Nabi lalampahan ka sorga begitu datang ka sorga masyaallah ajib cik Kangjeng Nabi anna aktsara ahliha fuqara'u sanyanyana pangloba-loba da penduduk surga jelema-jelema nu sararusa palalakir sebab naon dek dihisab naon hisabeun anak kok santri misalnya ayeuna dihisab teh ditanya santri naon boga sia dikul bogana naon sugan sendal ge cepit sebelah lain naon kula mah teu bogana samping ge IG menang pamere cek jana teh oh siapa teu bogana naon kula mah kadang-kadang kula mah dahar ge milu ka babaturan kula milu ka kula pamilu-milu bae aya biasa ayo makrak batur elos ayo sasaon nanaon mah buah kiai di orang kukula masalah hisabeun santri mah oh cek malaikat langsung surga hisabeun nek naon nu dihisab atuh santri gawe nangan ngaji salat harta teu boganya barang si ieu pae nah nang di mana sia ta mobil truk nu beureum hayu sia ai eta kijang LGX nang di mana sia bener henteu transaksina sia aya malaikat rantai